setelah Kangjeng Nabi Muhammad teu aya, para sahabat teu aya, tabiin teu aya, diangkat ku Gusti Allah. Kumaha Allah? Imam Syafi'i diangkat. Narfa'u darajati man nasya. Kaulah menghendaki Syafi'i supaya naik di permukaan bumi untuk menjadi pelita hati. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, kehendak kaulah cek Gusti Allah. Beres, Tuhan Syekh Abdul Qadir diangkat ke permukaan bumi untuk menjadi penenang, untuk menjadi pelita hati. Kumaha kula bae cek Gusti Allah, ulah nyaon-naon sia mah. Tuturkeun cek Gusti Allah. Belah dieuna wala para wali sanga, Islamkeun Indonesia wahai para aulia cek Gusti Allah. Maneh teh kuaing geus jadikeun kakasih. Islamkeun. Perang berbagai kerajaan-kerajaan dengan kerajaan nu aya di urang. Lain perjuangan leutik. Wali sanga berjuang di urang teh melawan Majapahit, melawan berbagai permusyrikan. Diteruskeun ka Banten ka dieu Tuan Sultan Banten Syekh Maulana Hasanuddin. Boh perangna luar biasa, kumurni hatena. Kehendak Allah narfa'u darajati man nasya. Tidinya terus kabelah di tek angkat deui Syekh Nawawi. Dunia oyang ayana Syekh Nawawi. Ketika tarung di Mesir, ketika tarung di Mekah, Nawawi nu leutik. Urang Jawi tetapi boh kemampuanana luar biasa. Nyahoeun dunia kabeh sebab kumpul kabeh di Mekah, Turki, Yaman, Mesir, nyahoeun kabeh, Irak, Iran. Ketika muncullah Syekh Nawawi Tanar Ajawi, muncullah dengan berbagai karangan-karanganana, diakui dunia Syekh Nawawi teh narfa'u darajati man nasya. Beres Syekh Nawawi, Syekh Astawi caringin untuk Banten mah luar biasa. Jawa kaditu Kiai Hasyim Asy'ari untuk Jawa luar biasa. Kadieu ka tengah terus Kiai Muslim Meranggen Demak luar biasa teh. Narfa'u darajati man nasya. Belah dieuna teh aya Abuya Dimyati Cadasari, aya Ki Bustomi lumayan, lain lumayan pohara teh. Waridat alhamdulillah kiaina arasup Golkar. Ya Allah ya Rabbi, teka denge kurang jituna dakwah di Abuya mah cicing bae tapi loba jelema anu sujud pun carak sujud mah dihareupeunana. Di dieu almarhum ja biasa bae kadeuleuna mah tapi masya Allah aya sabaraha puluh mungkin ratus asup Islam di leungeun almarhum.